da jelema ngaranna ge pangna kudu disiplin teh jelema ai jelema teh julja sakamah-kamah ceuk beja oge lamun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina naon dirina teh manusia mana manusia teh tuh anu menang tugas wa maholaktu jinna wal insa illa liya'budun nu matak di dieu urang hirup disiplin anu leuwih berat teh naon supaya apa ka dirina nyaho ka jati diri lamun hayang maju mah teh maungkeun siri nu mandiri nu ngansipna dirina naon manusia ulah kieu ai ceuli manusia ai panon manusia beteung manusia suku manusia ari hate iblis cing era ku cau ai daun cau tangka cau cangkang cau akar cau jantung cau cauna cau rasana ge rasa cau kitu wah ai jelema sukuna jelema ceulina jelema panon jelema ari hatena iblis jurig atawa bagong disiplin lah diajar disiplin supaya nyaho jati diri supaya nyaho ka manusiana sebut dawala abdi yap ka dieu cebot kayak antos gan ieu nuju nuang heula bubur Sukabumi Aduh. aing ngajeng kudu dihakan di bubur Sukabumi bayangkeun ayeuna teri dicampur cau atuh da kumaha raos Kang lain raos hayang utah aing kaula umaja karandika kulantaran kaula di negara nyata ngabutuhkeun sumber daya manusia berkualitas wayahna anjeun narima gemblengan anu peuri kuasa kitu pikeun ngajawab tantangan anu bakal datang moal hese deui lamun arandika dina waktu ayeuna husu lamun arandika dina waktu ayeuna terus ningkatkeun disiplin pribadina sewang-sewangan sabab sapanjang hirup di alam dunya dina jero hirup prinsip nomor hiji urang kudu ngabogaan prinsip nyata lifelong education sapanjang hirup urang tetap diajar ulah boga rasa geus cukup ilmu sabab ari ilmu eueuh tungtungna jeung moal berat mamawa tapi awas mamalana lamun dibawa salah sumo nu matak dina lebah dieu perlu kasabaran ari sabar lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu merongko tapi ngaran-ngaran sabar kudu bisa mertahankeun kana sagala papasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun kana diri ngarugikeun ka negara beh dituna bangsa wah leres priatna jeung hati-hati boten awas Kang aduh berat ingat di digawe di dieu lah oh berat kumari make berat segala Kang teh ngaran-ngaran dewek jadi mahasiswa pengabdian Kang beger saeutik oge kudu push up aing isuk-isuk teh astagfirullahalazim batur majara di haji model haji entis ieu meder jara di anjing sia Orang menjadikan Kang cenah lah.
non tong mamawakan wujud ya maka jeung pirak itu tina teu pira nanaon oge aki-aki tadi di jalan aspal ngajolopong getih lamokot teu pira katabrak truk da jadi tina teu pira segala rupa oge tina barang teu sapira ka era sia secara tidak langsung ini ikut melestarikan seni budaya kita. Iya. Ya betul. Sabab ai budaya bayang golek khususna teh aset budaya. Lamun dalang Asep Sunandar. Budaya mah aset. Iya Bapak Brigjen Dr. Anas Basir dan Ibu secara tidak langsung ikut melestarikan seni Sunda wayang golek. Seni tradisional. Sok prioritaskeun ku si lain diheureyan. Ieu mah kendang dijempe-jempe dewek era kumaha lamun dipotong ke aing bayaran. Heeh. Alah nu encan can Agus pikir ku si lain ieu teh dina raraga syukuran rengsena ngabangun talaga mohon talaga ieu oluh menang para siswa itu deuleu laras menang gotong royong kerja keras batalion hiji deuleu pikir ku si lain nepi ka ngawujud talaga. Ieu teh gawe ransage sararea gotong royong swadaya pribadi swadaya mahasiswa nepi ka ngawujud pangwangunan di benung ieu talaga anu satadina runtuh sabaraha urang nu korban kabanjiran bedah pada ngegentian deui siswa deui ripuh nya nu ngajual TV nu ngajual rupa-rupa Kang rupa iya jadi ngawujud malahan ku jelema-jelema eta mah dimanfaatkeun teu rugi teu naon oge kuring sakitu anu rugina tuh dibayar da kumaha atuh nya ya teh nanakeun tanggung jawab ka masyarakat rek pikir seuing nu matak lebah dia sok prioritaskeun ku si lain sanajan urang digawe unggal peuting di dieu mah cing sumanget ulah narunutan ai teu hayang di push upkeun mah sia lain tanpa merdeka mau bisa riung mumpulung urang nya itu hitung-hitung silaturahmi man ahabba ayub satulahu fi rizqihi wa ayun insyaallahu fi asyrihi fal yasir rahimah jadi saha nu ngarepkeun panjang umur jeung loba rezeki pek atuh gedekeun silaturahmi kawajiban urang mah tuh taroskeun ka Pak Ustad Darkan laras sok silaturahmi hikmahna mah ngahaja mapan urang di kikieuan hayang kumpul hese Kang tapi ku ayana ayeuna kulawarga besar sapapori ieu ngayakeun hiburan wayang golek kugerwatan pan hikmahna bisa riung mungpulung mayunan panggung amprok jonghok mayunan balanongan bapak-bapak polisi sa Indonesia engke kaituna meureun ai urang ngawayang teh ka mana-mana meureun moal dipegat nya nya aing ngalangar mah dipegat teh sia penting urang ngalangar we Kang nya atuh teu adil teh dipegat mah nya menawi aya dispensasi itu ngan omat teh ulah ngalangar silaingna ulah carekeun itu disiplin urang teh supir giri harja
gitu penting orang teh hirup disiplin di dunia mah benar sekarang da jelema ngaranna ge pangna kudu disiplin teh jelema ai jelema teh jual sakama-kama ulang ngalangan aturan nya nu matak kudu nyaho ka manusiana ceuk beja oge lamun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina naon dirina teh manusia da ieu mah panonna ieu mah ceulina syuhutna irungna beteungna sukuna kadutna jantungna atina ai manusiana baik panggihkeun nu matak manusia di mana geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina benar mana manusia teh tuh anu menang tugas wa maholak tu jinna wal insya illa liya'budun moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah anu salilana ngabdi anu mung dibawa bohong dina diri sorangan anu jujur pek panggihkeun eta gugu eta benar kan geus digugu we eta geura pek mulus ka ituna ge ngurus kumaha mulus moal aya carekeun hirup teh nya nu matak di dieu urang hirup disiplin anu leuwih berat teh naon supaya apa ka dirina nyaho ka jati diri lamun hayang maju mah teh maungkeun siri nu mandiri nu ngansik dina dirina naon manusia ulah kieu ai ceuli manusia ai panon manusia beteung manusia suku manusia ari hate iblis da loba nu kitu teh ulah pasarianya kan nya benar riab nu kitu teh lain loba deui riab benar tuh nu kumaha ari hate iblis teh nya eta anu salilana ngagugu syirik pidik jahil kaniaya iren paraste nu dupak lurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese tuh keket mengkene nya ya benar akan medit pelit dompet alitopan itu tak itu cing era ku cau ai daun cau tangka cau cangkang cau akar cau jantung cauna cau rasana ge rasa cau kitu wah ai jelema sukuna jelema jelina jelema panon jelema ari hatena iblis jurig atawa bagong nyaho siling bagong geuning nu heuras beuheung hese ngaliuk ustad kiai ajengan cicileuweungan ti masjid nyaret nitah eling noyo de dina kagorengan hese ngaliuk naon bedana jeung bagong pek nya datang pakomanan nyumput ulah teh nyumput hararese geuningan ulah hararese disiplin lah diajar disiplin supaya nyaho jati diri supaya nyaho ka manusiana asri nanya kan nya sumohon sedangkan di mana geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna bodoh kumaha lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna teu boga rasa ieu aing pangluhurna pangkat sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu pigogah kabeh helas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya laras gitu laras jati diri teh nu matak di dieu ketat pisan disiplin pisan wah percaya percanten ke Polri maklana ulah lalawora deuleu percanten ka secapa nya sumohon kade baha nu matak urang kudu apa teh oge ieu merenya sumber daya manusia anu berkualitas teh anu bener-bener disiplin tuluy kaituna dipigawe dilaksanakeun disiplin teh saterusna laras nuh ulah dendam
da keur urang-urang keneh nya itu rumah taksi lain kade sok prioritaskeun aing ngigel tong maka jeung direunteut-reunteut kenang teh era aing teh era ku Bapak Komandan mudah-mudahan Bapak Komandan naon nya naon betul kayaknya galehe segala gane jadi ais pangampih Jawa Barat ke di ditu nya nya mudah-mudahan nya nya sing jadi Bapak Kapolda di ditu Jawa Barat dek boga bapak beureun amin 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 penting teh saya akan ngadoa teh sok doakeun ku urang sararea ti kawit Bapak Komandan miwah sadayana stafna oge siswa-siswina anu aya di dieu di secapa Polri sadayana nu nongton nu ditongton cing sami-sami ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin amin akan mung hapunten we ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus da tadi ge pan hirup teu bodo-bodo acan nya ieu mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten tamih ngalamun urang gogonyakan mung ulah jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara amin atuh warga masyarakat nu aya sabudureunana kade dina mayunan zaman kiwari bisi datang provokator anu ngahaja bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang cing istiqomah anceg panceg ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan urang mah lain doma ulah benang diadukeun nya wow loba aya teh dulu anu ngudag-ngudag kalir ngudag-ngudag kadudukan ngudag-ngudag kursi mengatasnamakan rakyat dek bela rakyat dek bela negara kaitu nama keur kapentingan pribadina kaitu nama keur kapentingan dirina sorangan keur kapentingan koncona golonganana partaina poho keur kapentingan rakyat mah nya kade ngan di mana-manehna teh meunang yakin bakal ramat kamale ngadudomakeun antara urang jeung urang awas waspada badut-badut politik pahlawan kaburangan nya gitu sakira-kira urang teu nyaho politik mah entong pipilun kana urusan politik mending urus pamajikan anak benar gitu usahakeun anak jeung pamajikan ulah mikiran politik ai sumogol keneh mah kira-kira ngabutuh mangkong mah ibadah keneh jempe ge ngurus anak pamajikan oge mikiran politik bari jeung teu ngarti bari jeung sumogol entong nyaho mah kudu urang mah panayaga nabeuh sing baraleg gitu jumo tuda muni ceuceu nyaritakeun politik papinter-pinter dina ngomong oge pikararage anjing ge hei nah eta ngomong eta kasar keras teuing eta ya kasar nyari betekal naon anjing di nada dewek mau ngomong teh salah da bahasa Sunda dari bahasa Sunda mah aya panganteur basa seperti kana dahar am dahar bahasa Indonesia mah am makan dirig-dig ini bahasa Sunda ta bahasa Indonesia dirig-dig pergi dangewa nya rot nginum tuh get diuk wer kiih lekui udud lepus panti seuri tuh tadewek tadi nyaritakeun muni cuceo nyaritakeun politik
pinter-pinter dina teori menira rageg anjing teh gitu ai rageg kana naon maka anjing aing mah bisi aya nu kasenggung naon bisi aya nu kasenggung bisa anu kasinggung babari kari balikeun lamun aya jelema ngambek ka dewek kasinggung nu mah dewek nyimut anjing kari malikeun ceuk dewek teh meureun horna kapi naon si lain ka anjing gitu Benar, tapi bang. nya Benar kan? Da ieu ka anjing jangan di sini sel ayo di sel ke tewak dewek ditewak di sel ditahan dipaehan genah aing mah babari Nah, Marina. aing ditewak di Borogod tepi ka dihukum tepi ka dipaehan babari aing nyieun deui kai loba keneh Tapi ulah newak dalang dai dalang mah kumaha wayang dalam mun nyekel rahwana mau ngomong kieu moal teu tapi nya benar. Kumaha da teu direncana manehna marek ngomong kitu kelakar wayang. ngan nyekel aing nya dulu ngomong kitu pan aya wayang anut maring dalang teh ya dalang endang sok nginjem wayang Ieu putra bebeja. gitu Beres, Kang ah. rumah tak teh nyarita mah kudu lempeng Cepetan perajagan. nya Benar kan? lalawora Kan baik. tuh tingali uyu urang Inggris teh Inggris. aduh good night Right dah. I'm so happy to be here ya ya neng Jackie Jackie aduh suan teh dewek mah kayaknya teh Kesuan. anak si dawala dasarua cucungik lagi monyong aduh paduli teh ngartieun ieu Salah kaseri, Kang. tah lamun dek ngomong kudu ulah pikartieun batur lamun dek ngomongkeun mah Dicarikan teh kalau seri. gitu Serius ya tahu dicarikan. aduh nya nuhun Mending ngadongin. peke jeung ngagurung politik bari sumoga mending hiburan nya hiburan bari dina wayang mah tara aya nu mabok nyata ayana seni Sunda wayang golek seni tradisi ternyata pikeun ngahadang budaya-budaya deungeun Bikin nakis. anu teu cocok jeung kaayaan di urang jeung kapribadian urang Sunda khususna da ayo kasedian ti deungeun mah budaya-budaya deungeun geuning bari buligir bari digeo-geo bujur Disko. lak make jeung minuman keras ekstasi Disko. nya pantes ai urang deungeun wae kitu teh da daerahna daerah tiis minuman keras teh lek saseloki keur ngahaneutan beuteung pujitna supaya ulah morongkol nya Benar. dina telerna atuh da pararantes urang ditu mah da agama na beda jeung urang ai urang pan diharamkeun ku agama nya Benar. bari jeung urang pan bukan negara teh di tengah-tengah garis khatulistiwa Garis peristiwa. tropis haneut teu kudu make jeung minuman keras si deang we urang hayang haneut mah Kayaknya, Kang. Tahu di orang. itu ai urang deungeun mah pararantes kana resep bararodas dina utahna oge kan utah bijil hiju roti hamburger pisa ai bangsa urang utah leunca peuteui bararigi tuh nya tong boro minuman keras aing mah dibere bubur Sukabumi ge utah uger man Benar kan? gitu Teh cocok. ya itu teu cocok bangsa urang mah kigituan teh overacting nya da ai dideungeun mah da aing basa ka Amerika lek minum diuk kena trotoar Diuk. tepi ka geuleuheun kelempung udud aya urang ngaliwat teh sorry boy itu bungku Paling seri. heeh nya bari jeung nu hideung teh ding Negro. urang negro Orang negro. teu galak ai di urang bari mabok teh anjing gitu gocap ka aing teu mere didodet anjing aing
dijanjian nama overacting taetan ngarusak bangsa teh nya ngalunturkeun citra bangsa urang teh nya rusak masa depan teu apal istilah eta jawaban leungeun talaga nepi ka bisa dibendung teh nepi ka tohaga kitu teh jawaban leungeun teh sok cenah ngocoblak leungeun teh cenah aya talna keur anak insur bakal datang cenah digawe cenah aya guna pikeun kepentingan negara jeung bangsa jawaban leungeun sungut kaput benang jeung ku jarum sekalian lain ku menang jeung ku jarum kaput ku lapad-lapad jalalah dikir padkulullah dikron kasiro dikir nu teu aya wates wangeuna sabada isya la ilaha illallah la ilaha illallah tabodayana siswa-siswa tiburang disiplin lahirna penting disiplin ku pribadi warah sungut teh la ilaha illallah la ilaha illallah saloba-lobana abeh naon teh maksudna abeh tuman geus tuman jadi biasa geus biasa jadi adat geus jadi adat jadi tameat ai geus jadi adat jadi tameat mah engke teh di mana urang geus kolot geus pangsiun teh ieu nyawa geus nya tikoro teh kulantaran sungutna tuman diwarah dikaput teh kula ilaha illallah uluh dek maot teh la ilaha illallah kerlak bagja apanya bagja kan benar bagja gitu bagja apa kade ulah diwarah kieu sungut teh unjang anjing kaitu ka dieu goblok sia kehead bebal ke batur tuman we engke teh nyawa geus lak-lakan leuh naon ieu teh anjing guprak wah silakan nyawana ku bumi mau ditampi ku jagat mau diterima komo lamun kumur bawi sesa nya benar kan atawa nyawa geus lak-lakan teh jo namprak leungeun teh selapkeun euy dina KTP duitna anjing cilaka begitu atawa abuskeun euy kana korek api alungkeun ya ulah teteh kelakuan kitu teh nya ulah dibiasakeun da ngarusak citra teteh kababawa polisi kabeh nya padahal eta mah segelintir oknum itu ceuk aing oge ulah lalawora nya kumaha kebiasaan jadi warah ieu sungut teh ku lapad-lapad jalala anu sakitu beratna disiplin gini kudu push up mah wah bangsa teh gejebur kata laga kikieuan kerebak dangdanan geus meunang istrika geus naon oge uluh kakerebekan benar dah nya bari eta mah disiksa ayeuna keur ngeunah ke kaharep tapi ayeuna siksaan Allah di dunia naon dikir pek salat siksaan itu untuk kita disiplin untuk kita keur ngabuahkeun surga di poe nya sarua kade ini lebah di panayagan dalang disiplin nya ngan beda beureunan disiplinan di secapa Polri mah kitu beratna disiplin panayagan meureunan lamun bedegong teh mah gaji meureun teu dibikeun kitu nya kitu jauh dekat sakitu gitu lain kita ngundak-ngundaknya kanu mata kulah dibere tuman kayak gitu padahal eta mah tadina ge tina kanyaa nya gitu
menghibur heula kasadayana para siswa didoakeun mudah-mudahan baiknya sadayana para mahasiswa sareng Bapak Komandan ku ayeuna dina wengi ieu sasat bade diruat cing karuat rohanina cing karuat jasmanina aing ngaruat teh asa tina kecap kuat ngabejaan nyaeta kuat pamadeganana nya ulah nepi ka pamadegan urang ditukulkeun kana mie ditukulkeun kana susu supermi urang mah cing anceg panceg ge ulah ungut kalinuan ulah gedag ka angin sak kitu hiburan heula nya kayak disalin heula sagedeung salin heula bajuna kan di pasihan acu polisi akan Bapak Komandan beres Kang beres lah panayagan kaos hiji ewang aya Kang kaos ngancan sok ampun iya ya jadi tinggal di pantis jolnya anak kaos iya aduh ampun ada halusna gaya jika naon atau jika naon hiburan dek nu penting mah hibur loh hiburan mah penting makan alah menang tugas manajemen euy alah ampun agar telaga selesai betul alah lagu naon nu ngeunaheun euy ai lagu mah naon-naon ge genah ai lagu mah genah naon lagu mah genah naon-naon oge atuh can ngahaturkeun nuhun ieu ka Bapak Camat miwas setapna ieu Bapak Peli Kabudayaan Bapak Dandrami Bapak Kapolsek Bapak Kepala Desa Bapak RW Bapak RT nuhun ngiri ngarojong kana lancarna hiburan ieu nya sok sok naon akang teh kenangan dewe kenangan ulah tadi kenangan era cara tadi era deku pantis akang teh palai dikenangan mayar akang ke tukang kenang atuh karunya suara si itu mayar teh Kang dewe kudu mayar ke tukang kenang kudu mayar nah hayang sabaraha duit ku saya dibayar sakumahana jadi lu mau berapa duit gua bayar kumaha Kang sakumaha kamuliana tepakna iya jaipongan kan di dalam jaipongan itu ada belekuk ada bangkong ada bangpak ya jadi berapa tuh satu belekuk Kang ya model belekukna kumaha contohna seperti gini bangpak tulak bantingkeun mundur bener maju iya jaipong belekuk model gitu Kang iya keraka makan bae 20.000 lah heula tuh jempe heula batur kakana ngomong sabaraha 20.000 lah sabelekuk 20.000 sabelekuk nya sakitu nya sakitu murah euy nya murah atuh jadi lamun 2 kitu teh 40 belekuk iya 40.000 da ieu coba eta Kang lah jadi sakitu teh pan 20.000 lamun 2 kitu 40.000 tak kitu aduh ampun da loba teh nu dagangna Kang atong kemana karep sih teh ngomong teh sok mecakan dewek meuli 60.000-eun eta mah kan tilu belekukeun kitu mah tilu belekukeun 60.000 teh tilu belekuk nya tilu kitu keun bae lamun ngeunah tuluikeun kana duit bapa neuri oke dar sia lah hayangnya 60.000-eun bapak mundur belaku
Nah, teu dituluykeun geuning. Pan meuli kan kena boleh Bu. Meuli 3 yang hantem. Teu dituluykeun teh kumaha teh? Pan meuli na ge ngan 3 belekuk. Heuh, kapan ceuk dewek oge tadi lamungeunna tuluykeun. Ari suka teh teungeunna heuh. Cuma duit we nah. Ayo geus ngaborong-ngaborong ah. Sabaraha heuh ngaborong teh? Ngaborong? Nya. Meuli saya 3 jutaan. 3 jutaan Kang. 3 juta teh sabaraha belekuk? Tambangan 150 belekukeun. 150 belekuk? Bener. Anjir loba teuing urang nya. Moal ngalepak kitu aing di dieu. Aduh sieun kana cangkeng aing di dieu. Paduli teuing sugan balik ngoronang wae aing di dieu. Iya, der lah hayang nyaho. Borong 3 jutaan. Ya, 150 belekukeun. Pangpak tulak bandingkeun. Mundur. Maju. Jahit. Belaku. Tenang da lobanya. Aduh. Kudu make gaya tuh. Ayo. Sok kira bakene. Alah kana tuur leuleus Ieu sesena lo bakene. Gua lemes loh. Eta kana ngaborong. Alah tutup ning. Alah. Aduh, euy. Matak teh oge. Alah. Alah. Oh. Keleuwihan teuing. Alah. Paingan cek pemerintahnya euy pola hidup sederhana kudu dipake teh. Jadi orang mah hidup teh ulah jet set. Ulah kelelebihi. Banyak yang ditawarkan belilah menurut kemampuan. Ulah kelelebihi. Nah, teh. Singkus. Aduh. Pangeran oge tersepun ka jelema sok leuwih teh. Nya tongakan kostum batur itu. Tadi kuahkeun bae. Ya, kenangannya. Sokinya. Iya. Bapak Komandan kali Ibu miwasadayana stafna we neng polwan siswa-siswa nyangakeun hiburan ti omongan Giri Harjati lu. Nya. Nija lagi ah. Ngiga deh. Kalau mau kita kagigir kawas wayang kulit. Ini bisa. Oh ya wayang kulit kieu kagigir. Teu bisa ngalieuk wayang kulit mah kieu kagigir. Ngiga teh kitu tadi. Ini. Bumi gunjang ganjing langit lap-lap kakon. Se. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone apa kabab dalam acek sunatan sautan? Ya, mun pika geuleun sia eta. Ampun. Iya. Sing pangenangankeun aing. Aya kacapi. Pirigan ku eta we dek kacapi we ah. Sok euy.
punten kasadayana ya. Sesa tadi gitu.